Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Habib, saya Andika, Saya Bintang, Saya Naufal. saya Surya. akan menampilkan tari kreasi Manuk Dadali dari Jawa Barat. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang luas rejel pamatuk mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung tertentang payah bandingan mana. Berlambang sakti Indonesia Jaya, Manuk Dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanyaha kehinggis bela pati. Manuk Dadali ngandung siloka sinatria, kersakuna bangsa di negara Indonesia. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang luas rejeng pamatuk mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung pertentang payah bandingan nana. Dipika kinyir dipika serap susah sama, aya karentan kasihan leber wawanena. Manuk Dadali manuk panggagahna, Berlambang sakti Indonesia Jaya, Manuk Dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanyaha kehinggis bela pati. Manuk Dadali ngandung siloka sinatria, kersakuna bangsa di negara Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.